bari mangge sakadami kurang terus tu ingat ditambal-tambal ditobatan terus datang ke orang bisa cerik urang teh tengah peting jam 2 jam 3 hudang yang cerikan dosa Gusti umur abi ayeuna geus mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63 lamun 63 abdi teh Gusti ngan teu ukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang buah isuk buah page to Gusti ieu mah nu geus sampura Gusti andai kata teu dihampura meureun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang urang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceurik keneh bae berarti urang boloon dasar belum berarti awakuna dah namun masih kena tidak ceurik urang di dinya nyeungeut lilin ya sene dunia disebut lagi kembang api manugos jeung majasna aslina mangke di neraka anu geus jutaan tahun di neraka gebur-gebur ieu bae heulanan ya lilin curug urang ka lilin geus panas henteu sia curug panas ayo coba belum panas belum panas komo di neraka sih sini kok sih baiknya panas ya kuat komo di neraka sih ayo sih tobatan orang datang ke boga perasaan awak orang teh dibalangkeun ka neraka bayang-bayang ku urang seuneu neraka anu geus ribuan tahun jutaan tahun kemudian urang anu bakal ngagejebur kadinya kulantaran teu dihampura dosa ku Gusti Allah urang ku blon-blon lamun urang ayeuna mah ditangkap polisi urang datang ka ceurik padahal di polisi mah paling ge urang diinterogasi kemudian urang itu dikapenjarakeun mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun tapi kabeh careurik atut teh sakitu sugina menyeng wawan menyeng Iqbal cerik kabeh nu diasupkeun ka penjara di dunia cerik sapira deuk diasupkeun ka penjara dibere dahar dibere nginum malah digeunang ke ka ditu nama tapi cerik bae lantaran terasing di babaturanana terasing tina perusahaan dan lain sebagainya ceriknya ieu mah urang geus dibaheula mah teh cerik teh dibaheula teu tidak cerik awak urang pamajikan urang aya cerik lamun deuk lebaran teu meuli selop ceri ka urang nying cerikan selop dosa mah teu diceri-cerikan goblok tah awewe tolol teu kabeuli BH mah ceri komo lamun babaturanana ceri-ceri ka urang geus babejade we ka tadi ngaji ka cinogoknya emang nyaritakeun naon kitu tadi cak salakina nyaritakeun kula mah teu penting ngadengekeun ka emang nang gitu yang eta bae babaturan kula Siti Sopiah teh koroncong mah gede Kak koroncong mah gede bagus jasa bagus ku kula ditanya cenah meuli di Tangerang bangun hayangeun teh hayangeun lamun ku urang teh ditembalan manyun bae Pak manyun bae tah jeung bebeja jana Kak balikeun bae atuh kadanan cara ditu batul 55 koroncongna Kak ieu kakek ge lain teh hayang meurikeun ngan kan ieu kan can boga duit sampai bae cerik carindul matana kos kitu mah cindul matana leungit dunia cerik teu kabeuli emas cerik teu kabeuli slot cerik dicandung mah lain cerik dia bunuh diri kos kadar itu mah careurik bae tapi eta neraka dosa urang nu bakal ngasupkeun ka neraka teu pernah cerik bae ya Allah ya Rabbi teu pernah cerik aneh dumantak cak Kangjeng Nabi cerik coba maneh yang cerikan dosa lamun teu bisa cerik tabakau cecerikan heula urang teu penting apa sih kana ngadengkeun kaji cerik naon ge terus we dilakeun ku pamajikan
cek aja pokos lain cerik dah mah cek cerik sapeting 2 peting cerik 3 peting cerik kurang nah cerikan gak pemajikan kayak lain deh kau orang sopa nanya kak itu si peting jam 3 sak cerik kan layan nyawa lah lain kalau yang nyawa cerik naon sih rahasia lain gitu kak maksudnya bisa ditolak cinta doang kak sih masuk gitu baik aing tobat ke pangeran sekolot ya emang tobat kudu cerik ya siapa dasar bodoh cerik kakak bisa emang cerik aing kakak cerik kan cerik asli mah kan bisa hese dasar penting mah aing tedek cerik geus 3 penting tedek cerik coba nangan bawang aing cerikan supaya cerik beneran aing cerikan ayo urang mai di nu loba jelema cerik kayak di kamar tilok cerik tak kiai tolol dan geus kitu teh lamun aya jelema keur ngariung bae ge pohara jasa ngadoan lagi datang ka ngurucut cai mata aya di kamar tilok cerik bala tilok doa-doa aja eta ria tah pasti si mas sorangan mah di kamar orang cerik yang cerikan dosa awak sia lamun ieu datang ka teu dihampura ku Gusti Allah merenganan sia dibeuleum digujubarkeun ka neraka kuat moal sia sok bayang-bayang ku urang lamun urang dikejar-kejar polisi bae ge urang hayang cerik lamun urang dikejar-kejar ku jelema nu nagih bae ge urang hayang cerik lamun urang ayeuna dihina ku jelema bae ge urang hayang cerik lamun urang dicarekan ku jelema urang teh dek cerik bae lamun urang ditangkep polisi dek cerik bae kunaon dek digejeburkeun ka neraka urang teh dek cerik usahakeun supaya cerik mulai tobat belajar sok geura ieu mah keur carita di nagara ieu mah istitabah murtad bajah henteu urang bae kuari mah tobat sorang mulai urang kadanan cara Siti Robayatul Adawiyah mah asal isuk-isuk bae muka jandela aju cai dibalangkeun burak ka sisi engke isuk deui kitu diperhatikeun we ku tatanggana ieu teh si Rubaiyah osok micenan cai ti peuting ti kamar cai naon kulantaran sering jasa eta teh diintip aju nanya ka Siti Rubaiyah teh daek ngajawab barang diintip horenganan nyana mah cai mata na teh ku sieun-sieunna ka Allah urucun datang ka di kaemberkeun gerucut udang ke isuk-isuk dibalangkeun cai mata datang kokos itu di urang ge aya isuk-isuk dibalangkeun cai ki aki-aki Siti Rubaiyah mah cai mata tobat sieun ka Allah ai urang mah di urang aki-aki ai ini mah geus teu kaburu kawadahan ngompol tak eta kan teu bisa urang mata geus kitu Masya Allah guys tobat urang hiji-hiji Allah ya Rabbi hampura Gusti mata abdi mata teh lain abdi nu Gusti dititip ka abdi abdi mah teu miboga kana mata teh da mata Gusti kemudian ngabogaan watek ku Gusti dipasihan watek mata teh indah neuleu indah teresepeun mata Gusti lamun abdi terus nutur-nutur ka hayang mata neuleukeun nu indah bae atuh terus bae abdi doraka neuleu indah neuleu kasep neuleu geulis dan lain-lain sebagainya Gusti ampura mata abdi Gusti tina dula deuleu kaluar ti aturan Gusti mata ku urang ditobatan sok datang ka ngurucut saya mata mencan ngurucut berarti can bisa orang tobat ya Allah ya Rabbi Gusti ya mata teh anu Gusti ya ceuli teh anu Gusti dititip di abdi
boga watek celite ngadenge kana merdu suara nu merdu Gusti boga aturan Gusti teh tina celite tita ngadengekeun kalam-kalam Gusti kalam-kalam Rasul Gusti kalam-kalam urayan-urayan ulama Gusti ieu celite pake ngadenge ucapan-ucapan nu teu bagus nyanyian-nyanyian nu diharamkeun ku Gusti pakai ngadengekeun gibah omongan-omongan adu domba jeung sajabana eta teh kapan dilarang ku Gusti lamun ieu anu ngomongkeun ditampung di ceuli abdi anu adu domba ditampung di ceuli abdi ieu teh ameurnanan jadi dosa Gusti lamun ke Gusti di akhirat ieu ceuli teh dihampura ku Gusti meurnanan cukup yang ngojai di neraka ieu dosa ceuli bae ge astagfirullahaladzim Gusti hampura dosa ceuli abdi sok mulayan tobatan ceuli urang datang ka ceuli urang ya Allah ya Rabbi sungut teh lisan teh sanes anu abdi nu Gusti dititip di abdi kita lobakeun maca Quran maca sholawat zikir jeung mapatahan mauizatul hasanah kat satungtung aya nu narimana jeung aya elmuna di abdi na ieu teh ku abdi lisan teh teu digunakeun sakumaha mistina ku abdi teh geuninganan pake ngegeurahan ngomong sadaekna kadang-kadang ngomongkeun gatur kadang-kadang danes Gusti lamun ieu dosa ngomongkeun jeung ngomong-ngomong anu dilarang ku Gusti teu dihampura meureun di akhirat abdi teh bakal ka neraka ku sebab lisan hampura Gusti lisan abdi astagfirullahaladzim sok tobatan kita encan pernah kan bilang nobatan khusus model kos gitu can pernah kau mau datang ka ceuri ya Allah ya Rabbi ieu leungeun teh anu Gusti hampura leungeun titipan ti Gusti ieu teh ngabogaan aturan secara syariat Gusti teu meunang pake cukal-cekal lain cekeleunana dan lain-lain sebagainya jadi titah teh ieu leungeun teh pake nyekel Al-Qur'anul Karim pake nyekel kitab make nyekel nu dihalalkeun ku Gusti tapi karasa ku abdi ieu leungeun teh horenganan loba kaluar ti aturan Gusti lamun ieu di akhirat abdi teh dihampura ku Gusti tina dosa leungeun meureun abdi ngagejebur ka neraka ieu cukup di neraka ku leungeun bae oge Masya Allah. Nah ieu beuteung tobatan Gusti ieu beuteung teh pake eusi kadaharan Gusti satungtung ieu pake eusi kadaharan anu halal Gusti teh meureunanan laturido ka abdi tapi lamun ieu beuteung pake eusi anu teu halal kaya ning hasil korupsi hasil maling atawa memang nyata-nyata eta dahareun teh haram tina zat tiada hareunana dahareun anu dilarang ku Gusti nu anu diharamkeun ku Gusti misalna daging babi nu haram daging anjing anu haram daging kuya anu haram daging orai dan lain sebagainya adik pernah kos karitu tobatan ku urang atawa tina bebelianana teu make hijab gobul atawa duit pake meulina Gusti ieu teh duit nu pake meulina teh horenganan duit teu bener tobatan ku beuteung datang kaduh asana meureun lamun teu ditobatan lamun teu ditarima tobat abdi beuteung meureun abdi di akhirat ka neraka sok geura tobatan dubul kubul suku kabeh tobat Masya Allah eta kakarak tobat fil Islam eta teh tobat Islam teh kos gara itu teh kuari mah urang naik ka jero kayakinan urang tobatan tina panyakit-panyakit batin urang ieu teh lamun zahir bae mah Gusti loba nu bararagus kadu ge zahir doang mah loba nu bagus tapi barang dibeulah ternyata kadu teh di jero nu ngora teh anu buruk teh anu teh amis teh gara-gara aya panyakitan teh di jero na kitu keneh berbagai-bagai ieu awak abdi teh aya batinna di jero batin teh
di jero kolbu teh horenganan aya panyakit-panyakit diantara penyakit ria hayang kalem na lain ku Gusti tapi hayang kalem ku makhluk Gusti abdi ibadah anu nita ibadah Gusti tapi hayang kalem na ku makhluk Gusti hampura Gusti urusan tak kurang hayang kalem ku makhluk boga rasa abdi teh boga rasa pinter abdi teh boga rasa gagah abdi teh boga rasa segala-gala jabatan aya di abdi kapinteran aya di abdi kakawasaan aya di abdi batur teh rarasaan aya di handap neuli jelema teh rarasaan teh asa kabeuli wae dibeuli jeung hulu-huluna sia ujung takabur diomongkeun ujub mah boga rarasaan urang teh ijambul mari binangsi rarasaan urang asa punjul ti batur asa leuwih ti balerea nah ieu boga perasaan kos kitu teh kapan eta teh dosa ya ujub ya takabur ya ria ya hubul jah hubul mal hubul riasa wabe eta teh penyakit batin koret penyakit batin Gusti kunaon atuh abdi teh boga penyakit teh koret Gusti padahal mah geus nyaho jasa unggal ngaji ge Gusti dunia teh titipan ti Gusti abdi teh meunang neangan dunia teh jang jembatan ka Gusti di luar eta mah meurananan ieu teh bakal nyiksa ka abdi Gusti ulah dibere penyakit koret abdi tapi nu aya di diri abdi penyakit koret teh lain lalagan hook jasa kana dunia teh boro-boro ka batur ka dulur ge hook jasa hampura Gusti ya penyakit koret sedangkan penyakit koret mah ieu kabehan bararoga mun teu ditobatan ka bawa pae cilaka mulai sok kira cukup ku koret bae ge jang ngojai di neraka jieu teh kumaha imah mah gedong 2 tingkat di sisirna aya masjid keur dibangun boro-boro naon ya nama nempo ge henteu bener tuh asana di lemburnya mah merendah teu kan nah aya RT ge datang ka dinya tawa nu ditugaskeun merenya nang ka dinya mah ka dinya bae hai ayo bae heulana nu sajan ke aing mah sakaligus jelema sugih mah gara ditu tungtung aman nu susah deui giliran nyana henteu mere koret pek bae di dunia mah eueuh masalah tapi di akhirat emang bakal moal nyiksa ji emang dunia nu saha dunia nu Allah bisa dagang ku Allah dibere untung ku Allah titipan ti Allah cak Allah dek dikamanakeun sia eta dunia siana ge nu aing cabut sia roh sia paeh duniana siana wabeh ditinggalkeun kabeh tinggal sia menghadap ka aing tanya sia ku aing koret penyakit koret kumaha urang lamun teu ngaji teu asa dosa eta koret henteu asa dosa eta koret masyaallah tapi ku ngaji mah oh horenganan paegan cegang jeung nabi dunya mah halaluha hisabun wa haramu iqab salamet mata salamet ceuli salamet irung salamet suku salamet leungeun salamet beuteung salamet dubur kubul salamet suku salamet leungeun horenganan orang teh penyakit koret can salamet bukhlu al hasad penyakit hasud penyakit batin tadi hayu kurang ditobatan kurang belajar tobat naik sepeda ke belajar heula mimiti ngolong tas ngolong ngabatang tas ngabatang kasado baheula mah kitu kapan jauh sepeda gede leutik kuari budak kuari mah sepeda rodana 3 heula aduh geus 3 diangkat bari bisa tere bisa urang mah teu baheula ngolong heula can pabeulit pak jeung kurang suku urang ngaguling deh mentak jelema baheula mah sukuna nu mulus cedaan kabeh sebab naon hatuh kena jari-jari mah lulu ngolong tas ngolong ngabatang di ngabatang bae ge sababaraha minggu dakarak naik ka sadol awewe mamun belajar boro-boro datang ka sadol datang ka batang ge eta teh geus selesai naonna wallahu a'lam tah tobatan urang tobat Masya Allah belajar
belajar lamun naik sepeda belajar lamun nulis belajar maca Quran ge tina ngejah heula haju ngahijikeun ka karak maca belajar tobat ge sarua belajar ke lamun geus belajar urang bisa lamun geus bisa datang ke ahli naik motor ge mimiti belajar bisa boh ahli lamun geus ahli naik motor di camping ge masalah boh naik motor geus kumaha ge teo geus eueuh masalah belajar heula naik mobil ge belajar heula belajar ke bisa lihai naik sepeda belajar geus belajar bisa lihai urang tobat kunaon teu di belajaran heula pelajaran geus belajar ke bisa ke lihai lamun geus lihai urang salah saeutik tobat kabelah dituna lain diuk di masjid lain diuk di kamar lain diuk di mushola tapi keur lempang ge astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim keur lempang keur naik mobil ge terus astagfirullahalazim Masya Allah ya dosa Gusti asal bentah gawe astagfirullahaladzim Masya Allah siapa seserian heran ini mah isi barang tuh kita ahli karena bisa ahli jero hate geus teu kudu make sungut ieu mah aya jelema astagfirullahalazim aya jelema bae cici bae lain kita jero hate astagfirullah ieu mah keur contoh doang jero hate astagfirullahalazim ampura mata ampura cengit ampura irung abi ampura semoga astagfirullahalazim celi abi ampura astagfirullahalazim terus ampura beteng abi ampura astagfirullahalazim suku abi ampura musim terus lihai ngaranna urang geus belajar terus bisa kuari lihai selalu istighfar keur lempang istighfar keur diuk istighfar dinu loba jelema urang geus lihai di jero hate teh istighfar bae geus jago deui hanya Allah anu maha uninga ya'lamu sirra wa akhfa Allah maha uninga nyahoeun kana jero hate nyahoeun kana samar-samar Allah mah nyahoeun ka diri urang keur istighfar ka Gusti Allah sanajan keur leumpang keur diuk keur dinu loba jelema keur sorangan keur ngedeng istighfar ka Allah anu maha uninga tidinya urang teh lihai ngaranna lamun geus lihai disebut lagi jagoan naik motor lihai jasa jagoan nyupirna lihai jasa jagoan naik sepedana lihai jasa kamacul-macul jagoan maculna lihai jasa tobat ke jagoan nyana tobatna lihai jasa dibere makom ku Gusti Allah makom tobat geus aya di makom nikmat deui tobat teh mah nikmat astagfirullah Masya Allah geus pindah geus aya di makom tobat astagfirullah nikmat istighfar teh geus nikmat kasih astagfirullahalazim astagfirullahalazim cek Gusti Allah sia teh saed hamba aing maha uninga timimiti sia belajar tobat timimiti cecerikan datang ke cerik beneran tina belajar haju bisa nu nggak bisa kena aing kulantaran ikhtiar sia nanyaan kabelah dieuna sia jadi ahli tobat teh lantaran setiap detik sia teh tobat berarti sia teh anu loba babalikna ka aing ari nu loba babalikna ka aing nu kos kitu ngaranna tawab artina tawab teh nu loba babalikna ka aing geus sia ku aing dibere makom tobat di ngaranan ku aing sia tah ngaranna tawab nu loba tobat ka aing nah lamun Allah geus mere ka urang bawa urang teh tawab wari asma Allah teh kapan aya asma Allah teh tawab geus cek Allah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin
muslimin sanyana Gusti Allah teh mikaresep ka hambana anu tawabin loba pisan tobatna loba babalikna ka aing sedangkeun ki Zaid teh kapan cak tadi ge per detik per menit terus bae tobat ka aing geus ku aing dibere makomna makom tobat lantaran nyana tawab sedangkeun ai tawab asma Allah berarti engke nyana bakal leleng tuh tobat teh geus kitu. Sebab naon? Sebab nyana geus dibere tawab sedangkeun tawab teh asma Allah. Engke bakalna manehanana ditajalikeun ku Gusti Allah. Lantaran manehanana mimitina belajar galegit-legitkeun dosa kemudian manehanana teh ngasup-ngasupkeun sifat-sifat anu bagus tidinya bakal ditajalikeun ku Gusti Allah lantaran asma Allah tawab dirina geus dibere tawab atuh berarti engke boga perasaan nu tobat teh lain aing lantaran di aing teh aya asma Allah tawab sedangkeun ai tawab ma Allah berarti nyana loba tawabna dibere ku Allah tawab sedangkan tawab asma Allah boga perasaan nu tobat lain aing Allah bah luhur jasa tamah geus luhur jasa tamah ta eta tah anu geus kos kitu ceri unggal penting ceri aya di lembur gen kieu be ceri ditanya ku pamajikan ka kunaon ceri meh hayangnya aduh kakak gombal eta mah urang mah cerik teh lain cerik kan doa tuh wari mah dibere ku Gusti Allah ditajalikeun nu tobat teh da lain aing Gusti Allah sebab asma Allah tawab aya di aing eta mah kos kitu mah lain ku omong ku rasa engke setiap nyana tobat rarasaan teh Allah engke deui neuli jelema-jelema nu tobat anu keur istighfar di masjid nu keur istighfar di mushola nu keur istighfar di mana bae eta teh ditajalikeun ku Gusti Allah sebab dirina geus boga makom tobat eta teh nyana ditajalikeun teh lain nyana nu keur istighfar teh asma Allah nu nyanding ka jelema eta ketika ya jelema astagfirullahalazim kadenge ku ceuli urang mah sungut nyana suaranya tapi ku wali Allah mah lain deui ditajalikeun orenganan nu keur tobat teh aya asma Allah nyanding kada nyana moal pati-pati nyana istighfar lamun teh digerakkeun ku Gusti Allah ngan ku urang mah anu jauh kana teu karasa ku wali Allah maka nyawa numantak wali Allah mah asal jelema ngalirik ahli tobat ka nyawa sebab naon aya tanda nah sebabnya geus pengalaman dina tobat gitulah urang nyaritakeun tentang pertobatan murtadah ngaharepkeun di negara urang mah wallahu alam datang ka iraha harapan mah aya cuman pelaksanaanna